Seperti biasa besti ngabebeurangna arek ngagorengan pastel ayeuna mah tadi teh keuningna mah henteu ke video da hapena ku budak. Alhamdulillah geuning besti aya orderan deui keur mai teh rek mere ka masjid keur takjil pan ayeuna teh nuju lur Quran geuning ya besti. Ari ngiluan ngajina mah moal besti da boga budak mariweuh keur macan beres masak ieu teh karek beres nyieunnan pastel we bari ngagorengan lagi ieu teh can beres ning nya aya sanyiru deui mameureunna. Ari init ngaji mawa budak teh tungtungna mah lain ngaji ngasuh budak we ngabeurik budak geuning era pan ku batur geuning ya besti. Ieu teh nyieunnan pastel teh aya meureun 100 leuwih we nya besti ti kakeun nyeri cangkeng tadi teh eta cangkeng meni menyala geuning. Ieu teh engke teh lamun geus beres digorengan mah ieu teh dikantongan anu sawareh nu meuseun anu sawareh jang takjil teh ka masjid nya. Ngan ieu teh salah tadi teh minyakna can panas kalaka diasupkeun jadi tangel ayeuna teh ngagorengna teh keur mamimiti mah sok tangel ngagorengna teh geuning nya. Tuh ayeuna mah geus warnana geus alus nya geus golden brown ayeuna mah urang angkat we besti nya kakarek ngagoreng nu kahiji ieu teh nya besti loba keneh ieu teh gorengan teh duh ting kuat ting moal ieu teh nya. Ari ngagorengan kieu teh sok teu kuatna teh liurna geuning besti komo keur puasa kieu mah longleng we nu aya. Keur teu puasa oge keur ngagorengan nu kieu mah loba ting mah lieur pan eta minyak meureun besti. Geus asak eneh mah urang tiriskeun we besti nya ieu teh si pastelna teh tuh tika alusnya warnana teh da kuduna mah ieu keur handeut-handeut geuna mah jeung cengek hejo geuning nya sok aya nu nanya teteh resep pastel kumaha eta teh pastel teh ngeunah kumaha resepna henteu resepna teh henteu nu araraneh nya besti. Eueuh resep anu spesialnya besti tariguna teh ku uyah mecin jeung mantega geuning besti nu kitu we henteu nu araraneh nya. Babari besti neangan resep mah tina eta we geuning tina aplikasi YT geuning nya nu kararitu nu beureum teh geuningan aplikasina teh. Puguh mah barang jieun mah nya besti babari asal aya bahanna asal aya alatna asal aya kadaek kitu we meureunna. Teu kitu kata besti urang oge da loba anu teu bisa ngan saukur pastel we anu bisa teh dan nu lainna mah teu bisa. Beres ngagorengan pastelna geus beres nganterkeun pastelna ayeuna mah urang masak we besti soalna geus burit batur mah ka masjid ieu mah masak nya besti.